alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng. Siksa ti Allah da kumaha coba ayo. Pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah. Awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah. Awas. Mendak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna ladoka jelema nu nyicingan bumi. Ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal ardo. Make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris. Lamun bapak ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunnanan ka incu. Lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uah teh. Nah eta ngaranna ngawaris. Ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia na nanyieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae. Nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok, nu baheula maling sia kuari kunaon maling. Maka mantak make bahasana yarisunal ardo. Pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Quran urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengekeun cangkeul geus deuleu deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia. Entah, ngeta mau boga janji meureun. Heuleuh deui jam ya janji aing jeung jahe. Tuh. Ieu bahasa yarisuna. Sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula. Umat nu baheula dizina disiksa. Umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah. Umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah. Umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah. Awas sia ngawaris bebaheula sarua sia ge ku aing disiksa deui. Geus kasaksian ku urang kamari tsunami beuh 200.000 manusia sahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami. Gempa Yogyakarta, tsunami Pangandaran, gempa Sukabumi, Gunung Galunggung, Yogyakarta gunung deui, kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae. Tegoran ti Gusti Allah. Ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun. Ieu teh tegoran ti Gusti Allah, kuari panas, tegoran ti Gusti Allah. Kaula nu agung teh geus ngelak, geus ngecap, geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baheula. Manan manehanna teh iman teh manan manehanana teu percaya ajuku kaula disiksa ajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa. Menutup kemungkinan anu ngawariskan tanah nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nyahiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah ku hari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kagero ku hari lamun Aceh ku hari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ke Banten selenting-selentinganan geus hayang misakeun diri. Kulantaran naon eta? Teu kagero permasalahan naon. Henteu kagero geus dijieun otonomi daerah ku ari mah tuh.
pelaksanaan pembangunan kumaha daerah-daerahna pemasukan gede hebat berdaerah pasukan letik berarti saya ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae de kumaha deui atuh de kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus boho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratu kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak Utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan di dinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna di dinya maling di dinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh isarik-sarikeun no aya nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Sam Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa ieu lah bah siksa di mana abi merek naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling dia lah ulah mah lamun tanggal kalapa deuk kaliput ulah mah ka gunung geus eta teh iman ngaranna ge
terus disiksa naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgah na ya gunung naon gara-garana kapal judi di Al-Qur'an gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh. Jadi nyana kapal aya kene urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Ku aya kene. Ku aya kene geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut tuh pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh. Ku didinya make satelit. Coba laut mana? Aya. Ku kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Nggak sih cari kan ayah kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna ayah urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah ayah 2 masih hiji didinya nomor keduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang kaditu engke naik ke gunung bakar kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ke Tajikistan kaditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Ayat tapi maka kapal heli di sorotan ayat. Masya Allah terbukti iya orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nyana nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah. Masya Allah nailah keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Dzulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngadana Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad? Kaum Ad teh antara Saudi Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf ngaranna mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman ditinggal kaum Ad mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa
ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggal Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantap paling istimewa sadunia adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam seperti ieu jadi kena ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu kurang keramikna dideuleu ku urang potongan bangunanana ieulah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun Banten ge nek dihancurkeun supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh rencana Yahudi seperti eta ulah sampaikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon lantaran nyana geus teu nyaritakeun di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun ya teh Yahudi ya Wahabi nurut bae deui da kumaha coba ieu nah mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi Irak geus hancur kuari Yaman dihancurkeun engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia moncongna geus dikieukeun tah ti Australia moncong geus dikieukeun tepat Cikupa geus diukur kunyana ka Cikupakeun bae ka janceuna aya citra aya anu ngabisiki coba teh ka Puri ulah Puri mah eueuh teh Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok eueuh di dinya mah aya ge anu eta doang ngesian 50 ka ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus dieusi ku Wahabi pun hayang nyaho di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirat kudu naik nih sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dia mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DPDP kok kuari main kos kitu
lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU, tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak geus dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah aman takabe blut pigideg bae abi babi nu sajan anu nyarahuan gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si hade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikiran kitu bae sih mikiran hulu nu leutik kula mah ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ya tangan ku nyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu kesia balik isuk kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho saya datang ka waktuna masing-masing geus itu persetujuan pemajikan wafat oke. Gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang peuting teh pan nu datang ieu penting ieu ya. Ku nyari teleponnya teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Majikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat nak baru datang hiji-hiji aja salarial jasa langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambutnya dulur-dulur sadaya geus esi nyambut nama nu sajan ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol ya mah kitu penceramah nyata nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana saruajeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti saruajeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan wafat ngadengekeun BKB di Majaheun nya horeng gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ye enon. Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek jana ieu 70. Cek jana ganjaranana. Atuh ayo rasa sarer aja. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik kan teh kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarojeng mehan Yahudi heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae hayo geus beres nu kadua balik nu katilu datang deh. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada. Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na saruajeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayu atuh. Ayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Walid teh kos kitu lah geus nasehatan nyentuh kana jantung. Kali sana sudah ngadi naon bos emang menurut prediksi saya kumaha kos kitu udah urus jadi berarti moal caga ulah ngomong bos kan ulah kena balik bae nu 20-an nyangka pake kabeh we
artina cak Nasruddin nusugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua tuh sia ge pae geus sekaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran memaningan bawakeun tukang ngagali kuburan habak nurutan Nasruddin tah ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim orang di Singapura nu orang di Malaysia nu orang di Palembang nu orang di Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dia nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis wallahu alam bimuradin yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluhina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus disetok ku Gusti Allah summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wae Adam plek Qabil Habil Ikrimah daulah budak dan les turunkeun deui ti Qabil Habil budak turunkeun deui datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia lain lalagan ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam ieulah ayatna yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun mimiti diciptakeun Adam tina taneuh surga udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojong kulitnya putih luar biasa rambutnya terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi sebel Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam atuh mah sama-sama I love you mantep jasa Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa cak Gusti Allah stop ulah main rangkul-rangkulan dan tenang lah Adam Hawa aing nyaho maneh resep ka Hawa aing nyaho Hawa resep ka Adam tapi nikah carana kumaha cek Kangjeng Nabi ku aing ditikahkeun cek Gusti Allah sok ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh sholawat lain lalagaan eta sholawat jadi kawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa
Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu menang nyacad, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah sok jual jawar kabeuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep. Deres kasep mah ngomong kitu ge ieu teu. Keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarnakum. Summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Cuk. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kanjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Brak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu mah kajeudeg. Batur sarujud bro kabeh ka Kanjeng Nabi Adam. Ngahormat. Iblis gedaekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil, aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah, tapi kan di dituna aya qomal qaumu ila zaidan, aya qomal qaumu ila imaron. Nah ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu? Lamun malaikat teh sajinis, iblis teh sajinis jeung malaikat, atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati, atuh memang ngajeugeuh lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis. Henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodos sajinis jeung malaikat. Lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati, berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat. Ngalamun termasuk jumlahan malaikat, tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur, ai iblis mah dibuat tina nar. Beda, nur cahaya, nar seuneu. Puyang kajen gugu mah age kiai mana nu teu puyang kajen gugu ge puyang bae. Mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati, Allah nyarita ka malaikat. Usjudu li Adam, sujud maneh ka Kanjeng Nabi Adam. Sujud. Brak malaikat mah sujud ila iblis. Ai iblis malaikat apa lain? Pan tadi ge qulna lil malaikati, berarti malaikat. Tapi pan kanyawan tercipta malaikat mah tina cahaya, ai iblis mah tina nar lain. Atuh amun dilailkeun Allah ngehitog ka malaikat, atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah. Lantaran jalur kita sujud ge malaikat, iblis mah tadi kita. Tuh kan puyeng. Puyeng nu ngaji ge bae, puyeng atuh ka mun teu ngaji. Geus badak imam geus pararuyang mah geus lah. Mun teu ngaji nah geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh. Istisna mutasil apa istisna munqatina, syarat istisna mutasil kumaha, syarat istisna munqatina kumaha. Istisna teh nu di mustasna minhu mana, anu mustasna mana. Ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon? Wah ambalaya. Geus daripada puyeng geus moal dibahas. Geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan. Sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek. Atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tuh geus dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji.
ngalalagan untuk ngaji tak kos itu ayo ngaji untuk mau bisa kalalaga tuh coba kalau keur di pondok deges depongan batu bukan di pohon deui pan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin ya nama karena bainal malaikat jadilah itu termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah da sih teh endut acan endut pagendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaring ke iblis teh wah Gusti Allah dek jingan macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ya cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati Gusti aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sakumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat Gusti aya momonon asup tuh diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong bae teu kudu kikituanan. Nah, geus kayak mah kos kitu negara geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang. Diintip bae ku iblis. Itu bae macam-macam Gusti Allah ini. Iya asana. Wah. Capoe 2 poe 3 poe 4. Wah, diintip bae. Begitu aya saeutik malaikat lengah ka dinya iblis. Digaruakeun ku malaikat. Iblis ya, ciduhan mentok. Lompat iblis. Begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing boga lazoh eta anjing teh nu mentek najis boga lazoh lantaran ciduh iblis. Nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Iyalah urut nyokel malaikat tadi. Lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna. Mantak lu patakeun can mun bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis weterekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ke Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh terek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon? Ngejawab iblis gol ana khairum pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam. Pasal aku leuwih bagus. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin. Ai ngadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah panmulyaan seuneu. Cak iblis kemuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya mah naik terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaget ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaget atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa bleg rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaget bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana. Namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu
haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaget bae teu bisa dikieu kitu nu manta khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam manya nu leuwih mulia kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah golek cek Gusti Allah iblis pahbet tok minna turun siati sorga turun fama yakun laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempatku sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun si iblis lantaran si sombong fakhruj minha innaka minas sokin turun si iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokin sanyana anjeun teh termasuk nu hina wal quru ni'matallahi alaikum wahai para mukminin sing aringet maraneh kabeh kana nikmat Allah tugas dibikeun ka aranjeun kabeh. Timimiti nikmat leutik datang ka nikmat nu gede. Nikmat leutik. Nikmat leutik ba ieu, nikmat awak, nikmat mata, nikmat ceuli, nikmat irung. Urang bisa bentak ningali dunia, nikmat leutik. Urang bisa ngajenge suara-suara nu merdu jeung nu teu merdu ngeunaheun jeung nu teu ngeunaheun nikmat leutik. Urang bisa ngabean nu seungit jeung nu bau nikmat anu luar biasa leutik sama nikmat eta mah. Bisa nyisipan leta urang teh nu asin nu amis nu pahit dan lain sebagainya. Nikmat sehat, nikmat leutik, nikmat dunia mah komo. Kamari ieu urang teu boga motor, kuari boga nikmat cerio tama nikmat. Kamari ieu mah urang teu boga mobil, kuari boga mobil, ha tamat. Naon kanu pangleutik ti ceuil teh. Tuma, tamat tuma. Leutik. Kuari boga pabrik, urang teh boga pabrik, boga perusahaan, nikmat eta teh lah, nikmat teh leutik lage leutik deui. Tibatan kuman masih kena gedean kuman jeung eta. Eueuh nanaonan taman nikmat eta mah kadeuleunan nikmat dunia leutik teh ketika tsunami. Dia oyang-oyang ku Allah, dibeakeun ku Allah. Taneuhna jadi hancur, bumina jadi acak-acakan, bangunanna runtuh, jelemana nguambang. Urang neuleuh dirinya, eueuh nanaonan geuning. Eta taneuh nu kamari diperebutkeun eta bangunan nu dibangun miliaran perusahaan dan lain sebagainya ya kendaraan jeung jelema-jelemana eueuh nileuna naon digempakeun ku Allah dak hancur leutik jasa nu kamari neanganana urang datang ka teu salat acan kuari ambruk beak ku angin beak ku gempa nileuna leutik karasa nilainya gede sote ku nafsu. Urang bisa naik mobil, bisa ke kota, bisa ke mana baik, bisa ngajak dan lain sebagainya. Bahkan paling istimewa mah bisa ngajak si doi. Saya sekarang rasakan urang mah nikmat anu pohara atuh leutik asa eta. Sok geura urang mawa ka Bogor, naik ke puncak atau ke Bali, tengah jalan tabrakan bulangger gepeng dulurna ngarasakeun nanaonan teh dunia dirina ge nanaonan leutik teh dunia pas kitu teh gedena pas kitu teh ku nafsu tah leutik teh mah tapi ieu teh kudu diinget eta teh pamere Allah lantaran lain nu teu bisa salat ku sebab teu bisa teu boga duit diajakan salat sia tu salat itu ke masjid moal ka salat aing mah kunang kitu mikiran hayang boga poswan ambo jadi salah lecan boga poson mah mal pokokna mah salat teh barang geus dua poe sia salat bari mah boga aing mau keton nang di matung redit aya jelema nu teu bisaeun salat lamun teu boga duit aya puyangeun bangunanna di imah teh ngelentung
bae diajak ngaji gembong boro-boro ngaji aing kurang gitu tuh boga duit jadi nyana mah bisa na ngaji boga duit bisa na salat boga duit mun teu boga bae tilok salat eta aya tah hamba Allah nu kitu tah di dieu ge loba sana lu atak sanajan eta nikmat leutik tapi paedahna jam gede tah horeng tak wayana sakitu Allah kan nikmat leutik ge sok ingetkeun ku maneh da maneh teh pan dibere mata dibere ceuli inget karena nikmat berarti inget kanu merena inget karena nikmat mah inget kanu merena ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing bentak setengah dunia kadeuleu inget urang nang di saha ieu mata nang di Allah inget sing hade nikmat mata sanajan leutik tapi inget kanu merena awas ceuli ge sarua bae kitu keneh ieu aing kuari mah boga kendaraan boga imah, boga perusahaan, jagening turunan aing mah ti dituna turunan ningrat jeung sugi, tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa ieu. Ingat kana nikmat pamerena tah eta teh inget kanu merena. Inget kanu merena lain masyaallah lain. Alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu. Eta pan sok loba ngomong kos kitu alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah ararese jasa meuli susu ge wararese cek cenah. Tapi kuari alhamdulillah kendaraan ti sepeda datang ke mobil aya imah atuh alhamdulillah serba ge pokona mah geus alhamdulillah ge pokona mah tapi giliran azan reup hees tol sama tah eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamu kelas bohong sama nipu sama alhamdulillah nipu na kos kitu kita mun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji penipu kelas kakap kitu inget karena nikmat mah alhamdulillah kemudian inget kanu merena tuh gitu nanti kayak hiji wali Allah ibadah 60 tahun di dunia na eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah eueuh 60 tahun nyada ibadah datang ka pindah imahna tinu rame kanu sepi pindah kanu sepi jasa sageus pindah kanu sepi jasa pindah ka leuweung geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas sanggeusna di jero leuweung dak dumadakan deui gunung tah ieu gunung teh turun tuh sanggeus runtuh blek nimpah ka daerah tempatnya na salat teh katutupan jadi geus teu kadeuleu ku sasaha tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeuleuan ku sasaha wah caknya dan nikmat ke ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan mata kasimpulanna mah nyana paeh bae sanggeus samaot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing we tama langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasa begitu deuk di ka sorgakeun mama punten ieu mah langkung sak ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui cek nya teu bisa tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang mungku rahmat Allah ku pagawean kula si imang geus tinggal ka sorga doang pan meureun nu mantak ibadah ge hayang ka sorga iya hayang ka sorga mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun sadetik ge anu teu dipake ibadah ka Gusti maka kula mah hayang ditimbang hayang nyaho bae coba bedakeun ka Gusti Allah aduh cek malaikat ieu sombong amat sih ya itu sok sombong mah pelimbah kan ieu mah kiai sombong cek Allah teh timbang atuh coba malaikat nya yang ditimbang asuh nya nang geus asa aing di hadiranku sakitu triliunan manusia asa aing begitu ditimbang malaikat timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun ditimbang jeung mata teh amalnya anu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa nanaonna cek malaikat geus kieu kumaha neraka atuh cek Allah kana nerakakeun cek cenah ke heula kok jadi neraka ieu jelema surah kabeh
nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik poho ka Gusti Allah na ieu begitu nyana keukeul aya ditimang kuduna mah geus nikmat jasa pareta teh ditimbang ge sorga alhamdulillah ngan nyana mah hayang ngabuktikeun begitu ditimbang encan jeung ceuli encan jeung irung encan jeung bibir encan jeung naon-naon kakarak jeung nikmat mata doang ge jeung nikmat mata geus elek eta ibadah atuh komo meureunna urang bojong mah nu ibadahna api lain bae boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah nya mah keur salat ge teu inget ka Allah inget ka sendal bae apa atuh komo jeung eta beunana masyaallah gitu nanaonan gitu nanaon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung nanaon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih kene eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu bau mainnya aja gitu. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah neraka. Tetep ka neraka bae. Nyana kokosedan embung jeung kieu embung ka neraka embung. Embung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah minta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon-naon teu aya sabakatul acan. Abi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cak malaikat sabodo teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan ka ditu. Aduh, jeung panglapor ge, panglapor ge. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik marasan lagi luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudek dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon make mata mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing aing nu ngajadikeun sia sahapan aing sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa nang Gusti eta bisa leumpang nang sa nang Gusti bisa sujud ka aing nang sa nang Gusti bisa inget bae ka aing per detik nang sa nang Gusti wari kula deuk dibanding-banding atuh jeung nikmati aing Gusti ampura ampura ieu mah geus maaf na deui ya guys cak Allah teh geus kasorgakeun ngan panghandap-handapna bongan ayak sombongan seetik ya anda pe nya mah bila perlu ulah diasupkeun ka jero di luar bae kajeum cak di luar daripada ka neraka mendingan di palataran sorga kayak datang ke palataran ngintip-ngintip akhirnya dikasorgakeun oge teh urang ieu bisa ngaji ge ulah asa nang urang ieu teh masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah ieu teh moal bisa datang ka dieu jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae nang saha eta nang Allah masyaallah karim teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin berarti menang Allah hakikatna mah tah lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna mun asa aing bae teu jadi ganjaran mantak datang ka imannya sia teu ngajinya cerai hirup mah kan teu mana ganjaran teu mana ganjaran cerai hirup mah wae dagang wae ngaji pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia buru-buru nang aing teu menang ganjaran mantak ajeuna maka ditu nu teu menang ganjaran teu ngomong gitu ya kuat sia bae sia aing kabelah itu nama atuh sia teu ngaji aing teu ngaji tungtung nama saruanga Daya kakarak nikmat nuletik inget karena nikmat Allah nuletik awas lain berarti maca alhamdulillah laksanakeun coba tina pemberian nikmat inget kan numerena aing teh dibere nikmat ku Gusti Allah batur mah teu sakieu diberena aing inget ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahanana ngajauhan larangan nah geus urusanana di pangeran teh mah lantaran jana teu iman bae atau maksiat bae teu percaya karena Al-Qur'anul Karim atau ngerobah status hukum Al-Qur'anul Karim ku Allah dibereng ke tiluhur jeung tiandap ala kadar doang Muhammad teh moal dahasap jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah ceuk Gusti Allah
ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta moal diijabah teu diijabah tetep tama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh, lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yuhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ya manu dua mah teu Kangjeng Nabi naros Jibril nah anu dua ieu kok henteu diijabah, padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan. Wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya, lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabaqahkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh, timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu, dari Nabi sabada Kangjeng Nabi, tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yalbisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu, nyerang kana, timbullah peperangan baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi nanggeus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing, jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ka zaman eta kumaha cak Kangjeng Nabi, maneh mah cicing bae ieu zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha, ibadah bae maneh ka Allah, nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajen teuing nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau, engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia.
engke bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Manjat cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kedua, wayang kulit katilu, wayang golet. Jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain Semar mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sapatu. Teangan coba anu make sempak doang. Mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala